Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Para sahabat sadayana jamaah kawasan Muria, alhamdulillahirabbil alamin. Orang sadaya bersyukur nikmat Gusti Allah sehingga orang sadaya tiasa patapau wajah pamrok di daya tempat di neraka rutinitas orangnya setiap malam Jumat. Mudah-mudahan amalna urang di daya tempat sing menjadikan wasilah dulu nama kiroti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Taila qode haturkeun nuhun mudah-mudahan para pendukung channel kita official Gusti Allah nyata sing nyata dipakai milik rezeki arsir turun barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyaritakeun musibatul muslim. Dina mang pirang-pirang anu ngawajibkeun adus. Bahwasana nyata anu nyata ngawajibkeun adus teh kamari nyasitakeun nyata aya genep. Ilajul hasyafati kamari teh nu pertama nyata ilajul hasyafati ngasupkeun nyata hasyafah bil farji kana farji. Terus anu kadua wa khurujul mani kaluarna cai mani wal mautu nu katilu nyata maut. Terus nyata anu kaopat al haidu nyata haid wan nifasu nu kalima nifas nu kagenep wal wiladatu nyata wiladah. Ayeuna nyata bagian nyata anu ngawajibkeun adus anu kaopat. Warabiuha an nifasu wa huwa damul khariju aqibal faraghi rahmil mar'ati. Jadi nyata anu ngawajibkeun adus anu kagenep teh nyata an-nifasu nyata nifas. Ari nifas teh nyata khusus nyata kangge nyata awewe bahwasana cenah kealaman cenah nyata kula laki sareng ku awewe babarengan cenah nyata aya 3. Hiji cenah hasyafah dan nyata dukhulul hasyafah nyata hiji babarengan cenah lalaki ngalaman awewe ngalaman. Terus anu kadua wa khurujul mani tak alaman kula laki sareng ku awewe. Wal mautu kitu oge cenah maut nyata alaman kula laki sareng ku awewe. Terus nyata anu tilu teh nyata khusus nyata kangge awewe ieu mah. Mana cenah anu tilu wan nifasu ka hiji cenah nifas. Tari nifas teh nyata ada mulkhariju aqibal faraghi rahmil mar'ati nyata getih anu kaluar nyata santosna nyata kosongna rahimna awewe. Eta disebut nifas. Di mana cenah nyata geus kosong eta rahimna awewe. Eta disebut nifas. Walau ala qotan au mudghatan sanajan cenah nyata anu kaluarna cenah nyata getih kimpel au mudghatan atan napi nyata daging kimpel sami wajib mandi anu kaguguran tah wajib mandi atuh sami wajib mandi anu disesar nyata kaluar anak teh nyata henteu nyata dina rahim indungna naon tah wajib mandi teu sami nyata wajib mandi sanaos cenah lain kaluar tina bobogaan awewe. Wal khamisuha al-wiladatu wa waladi li ahadin kalima anu ngawajibkeun adus teh nyata wiladah. Ari wiladah teh nyata di mana cenah nyata awewe ngalahirkeun wajib mandi. Terus kumaha cenah awewe anu ngalahirkeun nyata baina bayi kembar. Nyata henteu bareng kitu kaluarna. Kumaha cenah kalamun kitu naon tah cenah nyata diwajibkeun nyata mandi. Santos cenah nyata keluar anak anu pertama wajib mandi. Itu terus anu kadua kumaha cenah nyata anak anu kadua wa yasiu qabla wiladatil sah cenah nyata mandi samemeh nyata keluar anak.
anu sejen anu kadua anu ngawajibkeun adus deui anu kagenep nyaeta al mautu ari maut mah cenah nyaeta wajib dipandian nah wajib dipandian soteh nyaeta lil muslimina kajalma Islam wa syahidin henteu diwajibkeun cenah nyaeta sanoosina eta nyaeta orang Islam sanoosina jalma Islam ninggal tapi nyata ninggal nanti keayaan cenah terperang gitu nah, nyata tersebut mati syahid itu eta nyata wajibkeun mandi itu oge diwajibkeun mandi nyata ka jalma-jalma kafir amal kafiru fala yajibu ghusluhu bal yajuju adapun cenah nyata jalma-jalma kafir untuk diwajibkan eta jalma kafir mah dipandian bal yajuju balikah beunang kitu saukur nyata dibeunangkeun unggul teu diwajibkeun adapun cenah nyata jalma anu mati syahid fala yajibu ghusluhu mangka nyata henteu diwajibkeun eta nyata jalma anu mati syahid bal yahrumu balik tah diharamkeun dipandian eta nyata jalma anu mati syahid lantaran cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasiluhum fala fa'in kulla jarha bi fawhi muskan yaumal qiyamati jadi cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasiluhum acuan ku anjeun cenah nyata ulah dipandian eta jalma nyata anu mati syahid fa'in kulla jarha yufarrihu muskan yaumal qiyamati maka sanyatana cenah nyata dora anu aya cenah nyata dina nyata awakna getih anu aya dina awakna bakal ngajadi saksi ke yaumul kiamat di poe kiamat jadi jalma anu mati syahid mah ulah dipandian bal yahum balik tahap haram dipandian bahwasana tadi teh cenah nyata an nifasu nyata nifas sakurang-kurangna nifas teh sakecerotan akan nepi sakit mata eta sakurang nipas sakedeungna nipas eta sakit mata tapi nyata lilana kitu nipas teh 60 poe itu lilana eta jadi puasa ulah hari wiladah teh nyata ngalahirkeun pang nyata sakedeung-sakedeungna reuneuh eta 6 bulan ari pang nyata heubeul-heubeulna reuneuh 4 tahun ulah kaget lamun cenah nyata aya awewe itu ngajuru teu lahiran tapi nyata 2 tahun 3 tahun gitu lantaran itu cek nyata para ulama pangheubeul reuneuh eta 4 tahun ari golibna nyata kaprahna nyata 8 bulan sakitu meureun nyata anu tiasa kusim abdi disampaikeun kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten insyaallah libur heula nyata sabulan nyata ditunda nyata puasa kin dilajengkeun nyata Sawal faslun furudul husli wallahu a'lam bishawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh